Curiga ya mah ya. Nagih bawa. Naon teh? Eta sama tante atau selami? Oh. Heeh. Oh. Duh, aing teu mawa duit. Ah. Sabarahannya sama tan abi teh? Hilap deui. 370. 370 Oh. keantosan. Ya. Duh, aing teu boga duit. Ah, api-api. Oh, dewe kitu tadi bawa. Duh, hilap deui artosna teu kacanak. Muhun. Kumaha tuh? Hilap deui artosna teu kacanak. Padahal mah teu boga duit. Teu kieu we atuh. Bias ieu we motor nu abi simpen heula jeung jaminan. Bias we isukan abi ka dieu. Nyanak artos bade dicanak ieu motor. Nya mi HP we teh nya motor ieu lebar. Bakal pajengnya eta. Komo atuh. Ampun. Bakal pajeng ieu teh. Entos kilo we atuh. Gagabah. Ieu teh motor kenangan abi teh ieu teh. Ieu teh motor kenangan abi. Kilo-kilo entong. Bias enjing we dicanak ka dieu ku abi. Ieu jaminanana ngeunceun abi ge simpen we ka bumi ieu melang. Nya kitu atuh nya. Ya. Duh, aya. Kilo ge mah payu 770. Naon amang balik deui? Ieu motor dipinahkeun ieu ka dieu melang. Emengke moal jauh teuing ngalebetkeunana. Kade ieuna ulah ke disarengkeun ka bumi nya. Ieu Eta mah sulu sigana. sulu standar ieu teh. Sulu-sulu we. Moal daekeun emang nu nyeunap ge. Moke jeung moal daekeun. Kitu motorna oge. Nitipnya kabumikeun omat. Ieu teh kenangan 1000 kenangan waktu ieu saya perunyu-unyuna ieu teh. Nyape nya? Nya. Kayak sawawu ieu teh bapana motor teh. Sawawu apa gitu? Ya nyai, ka mana ieu nu gaduh motor ieu? Tos uih deui. Uih deui. Menyimpen motor. Nyimpen Nyai si amang eta di anu besa eta bade mayar sametan. Oh, balanyaan. Nuhun. Nama eta teh. Teu acan dibayarnya. Teu acan. Ampun, si Ujang teh nya teu acan dibayar sametan ti payun teh nya balanyaan teh. Nuhun teu acan. Wah, kaget si Ujang mah nya. Kumaha tuh bade balanya teu aya. Balanya mah ieu bayar we. Mohon ya atuh aya. Engke beli aya si ieu nu gaduh motor kitu tos dicanak kitu nya ku si ibu kitu we. Kagetnya si Sujang mah nya bapana nepi ka teung-teuingeun sametan kocan dibayar. Cik sok cobaan atuh bapana atakeun hirupan. Ampun, nyaannya. Ya kumaha tuh ya standar? Bawa we, dorong we apa? Oh, dijingjing kieu. Astagfirullahaladzim, ngadoreksakeunana nya kunaon nya jeung kudu ngadorong motor jeung pake jaminan teh ieu motorna teh paeh geuning. Paeh di motor Entong atuh pana, entong dipiceun da hampuaraneun urang atuh geuningan ieu teh.